mangga tah jeruk perasna bade kantun di japri wae lah biasakan tenan ngala ya abi seueur alaeun mah tuh teh ieu kanggo nu pesen ya ti payun alaeun teh ya bade tenan dipangalakeun kualitas bagus ini mah jeruk teh cocok ya panas poek mah ya jeung es jeruk. Aduh, aslina gimana teu kudu make gula gimana kenyam geng nah ieu mah jeruk pras ieu mah nggak mau peso ke sawah keureut mau cai es wah geus cocok asli cocok.